Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya abdi bade wawancara kaya. Mangga. Abdi bade tumaros perkawis kagiatan sadi dinten aya saparantos gugah kulem dugi ka bade kulem deui. Saparantos gugah kulem biasana abdi siap-siap bade netepan sholat subuh. Saparantosna tepan sholat subuh nya abdi siap-siap kanggo angkat damel. Sancana musibah endemik ieu daya biasana abdi ngajakeun murang kali anu bungsu biasana ku abdi di sakolana di SDIT. Nah santos ngajakeun anu bungsu abdi ngajakeun anu cikal sakolana di SMA IT di SMA Tilu Karawang. Terus aya damelna di mana ya? Abdi damelna di daerah Cikarang, tepatna di PT TAK Tekstil Indonesia, masih sagrup sareng grup Toray. Aya lebet damelna tabu sabaraha? Abdi lebet tabu damel tabu 8. Aya di kantor bagian naon padamelana? Abdi di kantor bagian akunting. Kumaha ari akunting teh padamelana ya? Ari akunting teh nyaeta ngumpulkeun data, narima data ti pihak departemen sanes diolah ku abdi janingkeun informasi kanggo pihak manajemen. Biasana abdi ngadamel ti laporan keuangan berupa neraca, laporan rugi laba sareng laporan anu sanesna. Atau sabaraha aya damel di kantor teh? Tos lami hampir 25 tahun. Saparantos dugi ka bumi kagiatan ayah non wae di imah. Nya saparantos abdi damel mah nya siap-siap bade istilahna bade siapkeun magrib terus ngumpul sareng keluarga, sareng istri, sareng anak. Hatur nuhun pisan aya atas nyampekeun waktos warga wawancara sareng abdi. Sami-sami.